tikusnya saat ka dieu kacilongan. Oh, kacilongan we. Tapi sakitan caket kacilongannya apa nya? Ya teh sabumi teh sabaraha jami Bapak? 2. Aduh. Oh, dan di pinggir rumahnya ini banyak sekali pohon cengkeh. Ya teh pangaos sabaraha? 500. Oh, 500-an. Di dia geningan. Bentar. Nuju naon ieu teh? Jig Allah geningan panen ieu panen rambutannya. Mangga. Ibu punten. Ieu teh kalebetan teh kampung naon Ibu? Babakan. Babakan naon ieu namanya? Babakan Saputra. Oh, saaiba sanes Bantar Badak itu. Sanes. RT Bantar Badak pali ditu. Oh, Bantar Badak pali ditu, ieu mah RT. Ieu mah RT Babakan. RT Babak. Upami Kapunuhan Bantar Badak. Kapunuhan Bantar Badak. RT Babakan gitu ieu teh. Mohon. Jantan ieu mah tibalik tukang cilok teh nya. Rasa 2000 ya leuwihna. Kita nyalak eta geus sok sorot atuh. Viral. Oke viral. Ya rokos ayo. Sok. Bang dagang kitu sok. Nah, jadi seperti inilah teman-teman suasana di Kampung Babakan. Ramai banget teman-teman. 2000 liu sia apa? Ya teh pangaos sabaraha? 500. Oh, 500-an. Namina cilok naon ieu teh? Cilok ayam. Cilok ayam cuy. Wah, mantep. Sok siap sabaraha ratus, Kang? Teu ieu abi Teu tangtos? mohon. Oh biasana. Hari iya teh paling Sok saya 600 ge. masuk sep. Alhamdulillahnya. Wah. 600 500. Sep sadinten. Tanapi dugi ka tebus 10. Kalau hor paling teh. Lalu ke lohor. Sarang akang naon manawi ieu teh namina teh? Akang Sodikin. Wah, mantep cilok Akang Sodikin teman-teman. Ketemu di jalan wajib beli teman-teman. Cilok ayam. Cilok ayam Kang Sodikin. Cilokna ngopi heula. Wah, ngabumbuanana ieu mah kunya lira. Bebas gitu mah. Saka hoyongna. Bebas gitu. Tukang cilokna cenah pada ngopi heula. Oh, bade ngopi heula gitu. Asepna bade ngopi. Asep naon, Kang? Asep koli. Asep. Ai kapalihan tongokna eta bumi saha eta teh? Oh, wios ningalian ka kapal gitunya. Mangga. Mantep. Mantep teman-teman. Cilok ayam cuy. Oh. Biar tambah larisnya. Jadi siap memproduksi lah gitu. Dalapan.
Ibu mangga Bu. Suasananya adem banget teman-teman, sejuk. Dan kita lihat ke rumah yang ini. Wah, nah kalau yang ini teman namanya pohon cengkeh teman. Cuman ini kayaknya belum berbuah teman. Punten. Ngiring silaturahmi, Kang. Ngiring silaturahmi, Pak. Mangga. Assalamualaikum. Damang. Teu damang ieu. Oh, saha nu teu damang? Teu damang repot lah. Bojo. Awat posnya. Teu damang naon, Ka Pak? dokter. Atos ka dokter. Teu damang naon? Duka tipes, duka naon ieu teh tepat tapi bade dicanak di ka dokter alimun. Alimeun. Nuhun. Ya teh sabumi teh sabaraha jalmi, Bapak? 2. Oh, duaan wae sareng Terus rumah si ibu. tani. Murang kalih mah. Pak istri Pak Megat nama hiji di Pataruman di Sukasari hiji. Oh, jantan kadu 2. Wan, Jantan kadu 2 nya. Oh, 3. tilu sadayana mah 4 pupus hiji. Oh. Mohon. Manawi sareng Bapak saha atuh namina nih? Wan, Manawi sareng Bapak saha namina? abdi jenengan Mohon. Holid. Oh, Bapak Holid. Mohon. Bapak Holid di kampung kok di dieu? Di dieu. Abdi. Enak banget teman suasana rumahnya. Mangga we bade ka pengker. Oh, dan di pinggir rumahnya ini teman banyak sekali pohon cengkeh teman. Wah. Nyapanya di dia mah. Nah, kalau yang ini teman-teman namanya sirib. Sirib buat ngambil ikan. Bapak mangga bapaknya. Hapunten abdi. Ibu mangga ibu, mudah-mudahan sing sehat ibunya. Nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Nuhun. Waalaikumsalam. Cilok teman.
Punten, Kang. Ngiring silaturahmi. Damang nuju panen Bapak teh. Oh, geuning lira Bapak teh. Oh, kang sapi. Nuju halodo panjang mah anger tetep teu aya ieu teh. Oh, kada kecilongan. Mau Kemarin mah tekan, tos masih kena aya gerimis-gerimis sisa alit mah gitu. Oh. Dina nalangna teu beureum mah teu ditu. Oh, ti ditu nya sayeuna. Mau upami nakar mah halodona di dieu teh sakali busnya saat ka dieu sok kecilongan. Oh, kecilongan we. Tapi sakitu caket kecilongannya apa nya? Ayeuna mah janten istilah mah halodo teh kasebatkeun halodo gitu. Nya. Kan hujanna henteu mayang. Aya hujan, aya halodo aya namanya henteu teras hujan, henteu teras halodonya. Bapak mangga bapaknya, hapunten di Bagel ya.